Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala ulama bi qawmatil mujahidin wa akramal awliya bi duhuril karamatil khawariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man sa'a min atba'i millatihi bi ruqiyi ila darajatil arifin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawi. Amma ba'du. Puji kali syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah summa alhamdulillah dina sagala curahan limpahan nikmatna ka urang sadaya. Waktu khusus iman Islam ihsan oleh alhamdulillah nikmat kening taufik hidayah inayah di Allah disehinggakeun urang sadaya masih tiasa nyumpanan kewajiban yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan ieu teh sing janten wasilah tambih-tambih kana catatan amal hade urang dibekeuleun jaga di poe kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam mugia salamin dilimpahkeun kana janten panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para kulawatina, kepada sahabat, kepada tabi'in atau tabi'in, moga kasadayana anu turut-turut kana ajaran mantan adu di yaumil kiamah. Jamaah rahimakumullah. Ternyata urang yuswa teh dugi kana akhir tahun Hijriah, yakni sasi Rayagung atau itu hijrah sakedat di orang menyebut karena tahun baru Islam, yakni sasi Muharram. Asal pokoknya tahun baru Islam deh bulan Muharram. Ramai ingatnya Januari tahun baru deh. Langsung diingetan kulo parawei ayat Muharraman tahun baru berarti. Dayu terus orang perlu muhasabah nafsi, muhasabah diri. Satahun katukang ketika detik ye nah orang teh loba keneh amal solehna apa amal salahna. Apakah orang teh loba ibadahna atau loba haram jadahna? Apakah orang teh gitu-gitu kene tahun kamari jadi tahun kamarina? Apakah aya peningkatan atau luhur dina ibadah teh? Lamun teh mah tahun anu itu urang teh ketua tahajud, tahun kamari kumaha ketua teh berarti anyar lamun teh kebluk-kebluk kene. Namun tahun anu itu orang jarang daek sholat duha, tahun kamari sholat lah. Namun anak-anak kene utun-utun eneng berarti kan. Utun-utun eneng awal kemajuan. Padahal al-Islamu ya'zimu ala ma qablahu. Islam mah kuduna lebih bagus tibatan anu samemehna. Namun baheula tara qobliyah badiah aya mah usahakeun atuh. Sholat sunat qobliyah sareng ba'diyah dan kuat karena ba'diyah atau qobliyah lah bertahap. Istilah biasa karena ba'diyah, biasa karena ba'diyah turikeun karena duha, biasa duha turikeun di karena tahajud. Nah itu Islam. Lamun utun-utun kene mah urang bisa disebut muslim yang sejati. Semakin bertambah amalia,
Ayo namun setiap amalia orang hanya sebatas ngaji diungkul saya gitu ya, alhamdulillah. Sedangkan namun dibandingkan dengan pamaksiatan anu dipigawe kurang jika can munasabah kurang ngahontal kebahagiaan dunia akhirat. Namun sebabnya namun dibanding-banding maka selalu pakai maksiat nanti bahkan ibadah akan maka wajar jeung munasabah untung di dunia masih kena loba anu soleh. Dalam konsep Allah para wali-wali na Allah mah niscaya di dunia teh geus bejat. Ya, jelema teh kabeh geus neraka. Ngan syariat masih kene ditulungan ku Allah, masih dilindungi ku Allah teh ku lantaran wasilah di antara seueur kene para wali-wali na Allah, para kakasih-kakasih na Allah. Sebab saurang Rasul al-abdal laulal abdal la khosafatil ardu wa ma biha. Jadi Syekh Hasan Basri itu kan. Saur Syekh Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, lamun kiamah teu aya para wali-walina abdal di alam dunia, la khosafatil ardu wa ma biha, tentu bakal dikerabak ye dunia, ye tanah, wama pihak jeung perkara anu aya di luhur tanah. Naon sababna? Sabab syariat jalma anu loba anu maksiat, jalma loba kene anu durhaka, jalma loba kene anu belegong gunawan kana parentah Allah masih kene dilindungi ku Allah ku lantaran masih kene ngaijabah kana doa-doana jalmi-jalmi anu saleh. Masih kami disalamatkan berkat doa di para wali-wali Allah. Maka pantas bahasa Syekh Hasan Basri, lamun kiamah di dunia teu aya para wali abdal, niscaya di dunia bakal tilal. Saurang Rasul qala al-abdalu arba'una rajulan isnani wa isnuna bisam wa samaniyata asyara bil iraq. Ari wali abdal teh sadayana aya 22 lalaki ayana di negara Syam yakni Syria. Wa samaniyata asyara 12 modal 18 mah bil Iraqi ayana di negara Irak. Ari wali abdal jumlah sadayana teh 40. 22 ayana di negara Syria, anu 18 ayana di negara Irak. Jadi jumlahnya total sadayana 40. Ulama mata minhum wahidun abdalallahu makanahu. Samang-samang samaut salah sahiji anu 40 teh wali abdalallahu makanahu, maka Allah ngaganti kana posisina eta wali abdal kana pengganti. Jadi ngangkat deui wali lamun eta salah sahiji 40 aya mawar. Faida ja'al amru bidukulukum, di mana-mana datang perintahan ti Allah diangkat, dicandak ya. Yuswa na eta para wali anu 40, fa inda dalika takum sa'ah, maka yakin terjadina kiamat. Namun tema wali 40 eta dimaotkeun ku Allah, niscaya terjadina kiamat. Makana semasa masih jadi aya para wali Allah, wali-wali abdal orang tentu masih kena aya ketenangan, masih kena jauh dari kana kiamat. Kumaha cirina ari walina abdal? Orang kudu kanyaokeun heula tingkatan para wali. Saur Syekh guru sekumpul ya. Abdullah Al-Zaini yang tawisna almarhum tahun kamari wafat seorang waliullah. Tingkatan para wali teh rupi-rupi. Raja na wali, sultanul aulia disebutna urang nyawana pan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ku bisa syuruh disebutna ngagaduhan pangkatna Al-Gaus. Pangkat tertinggi para wali teh Al-Gaus. Ayana saalam dunia ngagaduhan pangkat Gaus dan hiji-hijina. Di antara puluhan ribu wali, bahkan cik sapalih riwayat mah 12.000 wali
anu mah 12.000 eta moal pegat-pegat disamang-samang sae nu buku salah seji tangtos ngangkat deui gantina teu eureun balik teh sadayana 12.000. Tah ieu ngagaduhan pangkat gaos mah mung hiji-hijina pusat pemerintahan mengendalikan seluruh kebijakan-kebijakan di Allah teh di antawisna anjeunna ditempatkeunna cakep Ka'bah al-Mukarramah. Ya, di antawisna anjeunna ngagaduhan naon parentahan atau jabatan di gaos teh membawahi seluruh para wali sentral tugas teh ayana di Ka'bah. Mata bajar lamun di Ka'bah setiap dosa jelema anu pernah digawe di sewaktu di negara masing-masing datang ka Ka'bah sok anu dohirkeun. Da memang didinya aya walina, raja na wali teh aya didinya. Da ku raja na wali maka tingali pan setiap jelema teh pagaweanana naon ke sewaktu di negarana pas kadinya katingali. Lamun teh sifatna seperti anjing maka katingali nanti jika anjing. Sifatnya jika satu we katingalina. Eta kaunane memang didinya sok loan didohirkeun. Dan memang wali na Allah anu ngagaduhan pangkat gaus bahkan Tuhan Syekh Abdul Qadir mah gaus itu abdum ya. Gaus anu paling luhur, paling agung. Wal gausu fauqu ka'batillah. Ari pangkat gaus teh membawahi perintahan caket Ka'bah na Allah, caket Baitullah. Disatukannya anu ngagaduhan pangkat gaus yakni wali aktor, tilu wali kutub disebutna. Terus naon kautamaan di antawis karomah anu dimiliki ku ngagaduhan pangkat gaos Allah Subhanahu wa taala maparinan kelebihan kaistimewaan ke kawali gaos di antawisna mampu mindahkeun lamun teh masalah sahiji nasib jelema tina kajadian kanyataan kana alam impian. Masalah lamun cek kasana ieu contoh Mang Dasep teh poe isukan bakal kageleng kareta teu pira. Misalkan, kita mau kata maksudnya, alhamdulillah. Misalkan, nganggo alatan Mang Dasep mahabbah ka para wali, ya, di antawisna disyariatan ku walina Allah kajadian anu bakal kageleng eta teh bakal dipindahkeun kana ngimpi. Contoh zaman kabungkur. Supaya ulah bosan yang orang ngadongeng ngelai sakeudeun. Ari ngaji wae pantun. Pan melek ieu nu sunah. Di bawah ngaji mah pan melek tuh berat tangan teh. Puyeng sirah. Zaman baheula dicaritakeun ayeuna dongeng berarti. Aya hiji jalmi tukang usaha, meureun usahana teh ting kana gula, ting caruluk, ting kana kai, anu dibara. Ngan sok nyiamkeun dagangan teh ka kota ngayangkeun teh contohkeun ka tukang kayu we kitu nya atau ka tukang gula kayak bang ngan anjeunna setiap bade berangkat iang teh sok bebeja heula kanu jadi guru dengan guru teh Syekh Muhammad ari eta jalmi namina Ahmad. Da ieu jang Ahmad kulantaran barangna geus ngumpul tere diiangkeun sebelum ia berangkat iang anjeunna wawartos heula kanu jadi guru ka Syekh Muhammad. Cek bahasa urang mah kapulkeun cenah teh rencana ini hoyong iang, hoyong nyuhunkeun barokah ruana, hoyong dipar-parinan berkah salamet bari hasil milik sareng rezeki gitu. Sebenarnya gitu tanya berama halus nangesto kaburu. Berama kadang-kadang ini teh unggul beja teh. Oh, kita rokok. Pas balik poho. Belah panggil asasieun jeung guru teh. Awatos. Cek eta guruna aduh cenah mah mun bisa maeuy tong isukan. Bahaya tuh nih. Nah gitu. Pokoknya matong lebatannya mun bisa matong jadi isukan nena di waktu we. Dalam bakene waktu mah. Teh mama jelapan abdi terus janji kadunungan di kota teh bahwa balik berangkat teh enjing kalau san gitu barang tos Jadi mau tidak mau abdi sudah berangkat enjing. Pokoknya mah malah tanggung jawab lamun maneh berangkat enjing. Nah kunaon kitu mama? Pokoknya mah mau lebatannya
nah cieun teu diterima deui. Hari ini asa paur dari omongan guru. Tapi cenah dari jam sore teh seueur guru teh seueur nu akhirna anjeunna berangkat ka Tuan Syekh Abdul Qadir jalan ikut di stasiun. Bahwa tos ka Tuan Syekh Mama cipta seorang abdi teh nyuhunkeun diri isa nyuhunkeun duana hoyong ngaiangkeun barang kawata dinten enji nyuhunkeun fidoana hoyong berkasal. Pokoknya mangga jik anjeun berangkat insyaallah anjeun disalamatkeun ku Allah. Ngemplong hatena. Tadi guru anu pertama anjeunna nyebatkeun teu kenging tapi ieu mah Tuan Syekh sampaikan ngawitian jik tong asa-asa berangkat ayeuna kene insyaallah bakal selamat. Ayeuna berangkatlah Iki Ahmad nyiapkeun eta barang ka kota. Pas beres nyiapkeun barang baru turunkeun barang langsung dibayar. Di ieu mah duitna baheula mah can aya rekening. Can aya istilah IPM yang baheula mah can aya istilah cek. Jadi barang dagangan teh langsung digemol ada ladang nanti karena enok. Begitu beres padu harga merenung beres dibayar yang akhirnya anjeunna uwi pas namanya sabaraha kilo di perjalanan teu kuat ngarasa ngantuk tulu tiba ka geuningan akhirna milarian mushola dapat ka mushola sabaraha tepan langsung anjeunna ka sarean dina jero kasarean eta mang anjeunna ngimpen bahwa di jalan dibegal duitna dirampas sadayana bahkan anjeunna ge rek dibunuh barang anjeunna rek disabet bedog ngaboak langsung nyaring ternyata anjeunna teh impen wi we ka bumi pas dongkap ka bumi nepangan langsung ka Tuan Syekh masyaallah Tuan Syekh alhamdulillah cenah teh berkah salamet kabulu anu tadi mah teu datang da beda nyaram teh pas dongkap ka Tuan Syekh langsung dangu ngawidian Tuan Syekh Abdul Qadir. Cek Tuan Syekh tadi cenah anjeun di jalan pernah sareng teu? Karena cenah Tuan Syekh abdi ka boboan di masjid. Terus ngimpi naon anjeun? Ya teh cenah abdi ngimpi dirampok, bahkan abdi ge bade dipaehan. Tah sabenerna mah euy. Maneh teh geus aya catatanana bahwa anjeun teh poe eta teh bakal dipaehan jeung bakal dirampok. Ngan kami diusulkeun disuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala supaya eta nasib maneh nu kitu teh dipinahkeun kana alam impian maneh. Itulah kesaktian Gausul Atom Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Omongan guru maneh anu nyaram ka maneh ulah ieu poe tadi teh memang bener. Guru maneh ge apaleun ngan teu bisa ngagantikeun kajadian dina alam nyata kana alam mimpi. Kaula mah diberi kaluwihan ku Allah bisa mindahkeun kajadian bakal ka alaman bajeun dipindahkeun kana alam impian. Duh urang bisa. Hayang bisa mindahkeun. Hayang bisa mindahkeun teh misalkan Desi Ratnasari tong jadi kawin jeung si eta jadi urangnya dong. Bisa. Saya di antara usaha mengembangkan pakar Ghaus istimewa karomanah dia beda jeung karomanah para wali-wali anu sanes. Las wali atau wali kutub ieu sadayana aya 3 di belakang wali kutub. Wali kutub teh aya 3 teh gelaran nu kahiji Abdullah, nu kaduana Abdul Bar, nu katiluna Abdul Rabi. Eta 3 wali kutub. Terus di belakang wali kutub aya di 4 wali Allah yang disebut wali autad. Terus di bawahna wali autad ayat 7 golongan wali disebut wali ahya. Satu kawanan wali ayat 40 wali abdal. Anu dibahas yakni 40 wali abdal. Cek sapale riwayat mah ayat 80 wali abdal teh 40 golongan lalaki, 40 golongan awewe waliyah berarti. Ya. Lamun wali lalaki mah wali, lamun awe mah waliyah pangkatna. Nah aya cenah wali awewe seueur zaman kapungkur Siti Rabi'atul Adawiyah ya. Wali istri maka Siti Khadijah bahkan sabali Nabi Siti Fatimah dan tawisna eta golongan para waliyah. Para wali-wali na istri. Nah ayeuna aja gitu. Menurut informasi mah sebahagian jalmi-jalmi anu parantos suluk ya tapi bados kantos nyawartosan anu ngagaduhan gelar waliyah wali istri salah sawiosna aya kene aya lagi di daerah Tangerang daerah Keresek
bojona Abuya entus manoit lepat jenenganna Umi Fatimah. Alhamdulillah kawasan bagus kantos silaturahim kawan teman ya. Umi Fatimah ayeuna ge aya keneh Umi Hayong Terang ya, wali istri yang tawisna eta Umi Fatimah. Namun diantawis keistimewaan Umi Fatimah suur anu kantos kala itu nu kalalesan namun dijabah ku Allah anu teu ngagaduhan urang kali seseueur nama upami dongkap ka anjeunna teras disugunkeun salah sawios barang nu aya di urang ku anjeunna teh yakin bakal dipasihan. Mun urang misalkan aya kana kabeungaran engke Umi Fatimahna bakal nyuhunkeun kana barang nu aya di urang, naon nu aya di urang disuhunkeun. Misalkan ka 200-500 ribu ka pesa. Tadi kan eta 500 ribu. Seger 500 ribu bingung balik pan. Lamun teu dibikeun kumaha sih? Batu mah suaranya pasti kena sedih. Kata yakin tereka. Segera begitu. Daripada sumpah sama itu tadi suruh kena naon, maka kebiasaan naon. Karena diberi tulisan. Ayah yang di peta, kan datang menta berada bagian. Kan putih asal silaturahim lagi alhamdulillah. Anjina masuk ngadongkapan kamak barok anu janten carogena. Terus harita menuju dikir di makbarok carogena. Tekanya mawati kontak itu di wilayah apa ke Bupati nanti pas direk masya Allah mulai kita Bupati ayana di Tangerang Keresek. Terus kita katakan benar Fatimah katakan dulu dan tapi kalau yang meninggal dua ini salah sawiasna Sarifah Anissa Albidrus karena terbingung dari Kalimantan Yuswana terbilang namanya 140 kilo namanya 140 kilo Yuswana tapi masih jajan pada menengah ukur zikir sholawat sadinten sauni 20.000 dina batu jantan 2 kotak batu 20.000 usina hiji teh kotak sabangan kotak seperti itu ya. Terus ditaros ku salah satu sahabat ieu Umi ari salira teh prastrasan ibadah sia mungkin teh bayong naon. Walaranana teu pira. Umi mah teu bayong naon. Nalika jaga dicabut nyawa Ajroil tong waka asup salagi uluk salam heula. Sakitu eta. Hayang sina uluk salam nalika nyabut nyawa Umi. Namun orang tidak gitu apa naon. Hayang duit. Hayang beungan. Ari anjeunna sanis pamenta kaum Umi ka Allah ka Ajroil wayahna da Ajroil teh makhluk Allah sami Umi ge da makhluk Allah nalika Umi rek dicabut nyawa ku Ajroil wayahna Ajroil ulah wa ka asup ka imam Umi kecuali muluk salam heula yang tadi Masya Allah itu sore mah gitu ayo wali pada pikiran dunia beda jumurah di masjid dia berapa ingat karena dunia Ay wali masalah dan ayat di tempat dunia ingatna ke Allah kalau itu mana-mana ya perbedaan. Ini antawis perbedaan pangkat-pangkat wali. Dalam teh maksud ieu di alam dunia teu aya wali-wali Allah niscaya ieu dunia bakal bejan ya jeung sakabeh perkara nu aya di alam dunia bakal tilep bakal titeuleum untung masih keneh. Ayat kene para wali Allah kalau bahkan ayat di syariah terjadi ricuh peperangan suur golongan suur aliansi ditamahan ke negara luar syariah dan Israel ikut campur di syariah mau kiram ya karena muncul teh di gerakan hari anu ngelawan pemerintah teh disebutkan oposisi gerakan oposisi dipimpin Muhammad Al-Golani ya. Al-Golani itu kemungkinan bisa disangka wali sebab kesaktian memang jauh dari antawisna dan memang dina ieu wali abdal teh sadayana anu 22 aya di negara syariah mungkin sudah wali di dinya. Jadi antawisna kautamaan para wali abdal anu 40 teh anjeunna bisa nulungan kana pangabutuhna jalma-jalma wayun soruna ma mata minkum ahadun illa abda
abdalallahu makanahu akhar. Lamun tema salah sahiji anu 40 eta anu pupus angin ku Allah Subhanahu wa taala langsung harita keneh ngangkat deui wali. Mata tong ani lamun teu mah di saat aya anu pupus salah sahijina wali abdal, Allah Subhanahu wa taala sok ngangkat deui wali, bahkan ngangkat teh kumaha gumantung ka hayongna Allah. Mata tong aneh lamun aya jalmi anu tadina tukang maksiat, tukang durhaka, tukang mabok, tukang zina, kari-kari tobat anu resleres tobatan nasuha langsung diangkat jadi kakasih Allah. Eta teh keur ngagantian salah sahiji wali anu pupus. So aya pan kitu. Tadina jelema teh wah rati jaga aya jadi tukang ibadah. Dan memang dikersakeun ku Allah mah teu aya anu mustahil. Maka kalau kurang ningali jalmi anu kurang sae dina tabiatna ulah terlalu ijit teh. Memang wajib inkar kana kalakuanana pan urang teu apal wa dina akhir hayatna manehanana bakal jadi kakasih Allah. Namun urang doakeun lamun aya jelema teu pati bener teh mugi Gusti maparin taufik hidayah ka abdi sareng ka anjeunna sangkan tiasa taat Allah sareng ka Rasulna. Kudu kitu ya. Urang mah mun ijit ayeuna teh diceritakeun. Nah bisa gitu cenah bangsa urang janten wali abdal waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna bihi fahuwa minal abdal. Tilu perkara man kunna bihi sahawai anu ngabogaan tilu sifat bihi atawa salah sahiji tina tilu eta fahuwa minal abdal mangka eta jalma bakal ngagaduhan predikat wali abdal. Nu kumaha cenah jelema biasa bisa jadi wali abdal? Nu kahiji ar-ridho bil qada, jelema anu ngagaduhan sifat ridho kana papasten ti Allah. Alus jeung gorengna papasten ti Allah ditarima ku ridho hate ya. Sanajan urang hirup cek paribasana heureut pakeun bungsak bahagia ku haragap teu aya urang ikhlas. Da ieu teh lain kahayang urang tapi ketentuan Allah. Sanajan urang sonok bogoh kanu janten bojo tapi geus dicanak waktuna kudu makawasa urang kudu ridho. Asal urang ridho ikhlas nadi ka dicanak kudu kawasa saharinya mah urang diangkat jadi kakasih Allah. Amin. Oh, ngomong sudahnya amin. Kena dong dipakai sedih ngomongan. Masih kena rumah dan sorangan. Masya Allah. Malam Jumat. Malam sunat dong gagal. Sing ikhlas. Batur loba dunyana urang sagala teu boga keun bae bagian batur urang mah urang da kabahagiaan teu bisa diukur kudun ya kabahagiaan mah ayana dina hati. Da kabahagiaan teh kudu loba dunya. Karena yang urang paribasan sagala eueuh asal istri urang ridho, urang hate ridho, nu penting mah anggareana kan. Sarua jeung batur beunghar dahana sapiring urang teh sapiring. Malahan lamun dibanding mah nu beunghar mah rek sarega rada hese. Loba kene pikiran hari urang mah kan di mana we gorepakna bari ngalikeun ngabengkel ge. Mangwaci misalkan ngabengkel urang dieu dia gorepak kerek. Eta saking beunang saking tenang hate. Malahan mangbaso nu rek mencit sapi misalkan datang ke jam 2 mencit jam 4 karor gitu kerek. Dina hate saking bahagia, da kabahagiaan mah teu bisa diukur kudun ya dina hate aya. Nu penting mah nikmat di mana-mana ieu. Sanajan imah heureun lamun hatena caang bakal lega. Lamun hatena ikhlas kana sana lega tapi sabalikna sanajan imahna lega lamun hatena rupok bakal karang sempit sulek parawiyam tusi. Nu kaduana wasobru an maharimillah, sabar nalika yang harapan mayunan manggihan pahalaman ti Allah Subhanahu wa taala. Sabar kana larangan ti Allah. Sanajan urang terkagencet kabutuh bisa paribasa teh maka pepet nalika urang butuh pertulungan kali-kali nginjem ka itu kali ulun nasihat datang Bang Emo mikir 2 kali aja larang Bang Emo. Sanajan 1000 kali butuh najis saya eta jelema sabar ya. Sabar yang harapan paharaman sanajan butuh banget.
Jadi pakai motor jaban pelayanan gelis. Kadang-kala kayak imah teh nawaran jadi beliau paling ngariung obatan orang. Dengan itu maya sabarang teh temukeun kana tiluan ya. Kumaha teh? Tahu hobi pak. Sobat ya, nalika yang harapan paharaman ti Allah. Nalika urang saatnya nyabaan di perjalanan pangi jeung awe sabangku dina mobil. Ting awe saha bari geulis kabenerna teh awe teh rada mabok nya saya kana rada urang. Padahal teh ingat da urang teh boga pemajikan ya awe teh murid. Dalam bentuk sabar mah orang kadang-kala kan diparekoskeun kana karung langsung. Anu barang-barang ingat wah disingkirkeun ya ku urang dengan nyingkirkeun kana pageun. Itu kan. Mulu sebarang. Ya mau aja dipencetan benar jadi. Oh aduh Ura-ura. Jalan. Tija-tija teh apa suraja. Wah, pencetan. Ada jalma lamun mampu nahan sobar lantaran mung ngicat kana perkara anu haram dilarang ku Allah. Eta jalma niscaya bakal diangkat janten kakasih Allah. Bedituna janten wal abdal. Wallahu bidatillah jeung jalma anu ngagaduhan sifat benci nalika larangan Allah dilanggar. Ya antarana seperti Quran aya nu ngadudu. Urang dulu Allah. Mulai mah hari-hari we Quran digulung hareupeun irung apa beuteun ningali da sieun. Jalma anu ngagaduhan hatena cinta ka Allah nalika aya Quran anu dibeulung hareupeun urang cek paribasana kajenting buta anu ngabeulungna tampu urang bakal nyeun reaksi yang minimal ngabaledog gue mah atul bentuk wani diadu mah baledog lompat gitu. Daripada orang dulu tuani gitu. Minimal orang nemongkeun rasa empati urang kana eta Al-Qur'an. Ulah hari-hari ieu. Atau lamun teh mah aya kiai kali-kali aya anu nganiaya rek tulungan urang tua nih udah nganiaya anu misalkan aplikasi itu. Ya minimal urang naon bisa perkara anu perbuat urang. Eta jantawis wal ghadabu bidatillah urang ngarasa benci nalika larangan atau nabi parentahan Allah dilanggar. Di ayat ini anu ngalanggar karena parentahan Allah. Jadi dan tawisna anu bakal ngageungan gelar wali abdal teh bae ridho kana kapastian ti Allah, anu sabar nalika ngahalukan paharaman ti Allah. Model misalkan urang menang ya ditanya nyamungan barang tetangkar itu disampakeun ku Lesti. Aduh bingung jelas saudara panggil teh paharaman ari teu ningali Lesti Kembali dia lah. mah lamun kitu nya lamun urang sebatas nyamungan langsung balik deui mah dahar balik ulah menikmati kana eta acara hate ingkar insyaallah mah dosa karena bisa balik lamun urang menikmati mah kalah betah nu tadi teh dosa ge jadi dosa lamun urang tadi teh nyawa di dia aya dangdut pas kalinya aya dangdut ternyata asal hate urang ingkar da urang teu boga tujuan rek nonton dangdut ya urang mah nyamungan ya urang mendatang we kadinya terus langsung teh mati lampuan gelas beres gelas langsung mulai moal mati bakal dosa. Nah lamun kitu mah ngarasa ari aya dangdut teh nyaho we mun nyaho teh tadi ka ditu. Beung. Eta mah dosa. Atau teh kitu ngaliwat nya nama teh ngaliwat misalnya ka sumur pas ditu aya dangdut. Teh hati mah Nonton heula. Narek nonton ya lah, kalau pakai kopiah, macam, nah dia Bisa kuat. kalau pakai sarung, nah ya tukang sate, ya mesen sate si ngoba, atau sate itu apa saja ngipin, atau tiru labuan bayar, ada pesan saja, asal orang hati na ingkar, ulah mau resep kan kata perbuatan haram, mau karena dosa, ya, dah hati nu dititil lagi gua hati. Dan orang mah bisa ngebohong. Hati barang resep, tapi kita resep mah ada ketinggalan bagus. Ya kayak hiji ridho karena papaskeun ti Allah, kadua sabar nya harapan paharaman nu katiluna benci izin nalika aya larang parentahan Allah dilanggar. Walau la solihun lamun teh mah di alam dunia teh aya jalmi-jalmi anu saroleh aya qaimun nabi ma alaihi min
mukmin huquqillahi wa huquqil ibad. Tegasna jalma anu ngajalankeun kana perkara di antara eta jalma-jalma dina pirang-pirang hakna Allah jeung hakna para hamba-hamba Allah. Eta jamin sore teh anu ngajalankeun kana hakna Allah, parentahan ti Allah, menawi warang ti Allah di antarana ngalaksanakeun salat 5 waktu, ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan, namun teh mampu nisab zakat dikarenakeun zakatna, wa hukul ibad jeung hakna para hamba-hamba Allah di antara urang akur jeung tatangga, akur jeung dulur, akur jeung sakabeh jelema muslim khususna eta jalma nu saleh la halaka tariqun niscaya lamun teh sebuah nukar itu bakal cilaka jalma-jalma anu laju, jalma-jalma anu tukang adu hayang nyoba ritu, lamun teh geus eueuh jalma nu karar itu geus eueuh jalma-jalma tukang ibadah, jalma-jalma lagi bakal rajin. Nah, ngan katulungan teh ku adaptaran loba keneh aki-aki nu daek salat, loba keneh orok anu masih keneh tujuan azab ti Allah dipengkolkeun ka ieu alam dunia. Dalam eueuh keneh kitu mah Allah. Nah, jiat loba pamaksiatan di alam dunia. Sedangkan aya mah lamun ditilai kana pamaksiatan, masyaallah, bese menghindar. Baheula lamun hayang ningali layar tancep ge kudu izin ka jauh. Hayang ningali film omak ge kudu ka mana-mana. Aya mah diparesakan. Ieu ngalkamar. Apa? Dalam memang geus eueuh jalma-jalma nu saleh niscaya alajur jalma-jalma anu lajur. Walau ulama namun memang geus teu aya para alim ulama la saron nasu kulhum kal bahaim niscaya jalma akhlakna tabiatna teu tidak bakal seperti sato. Siapa yang kuat ia yang jadi raja. Nu kuat bakal jadi raja, nu gagah bakal jadi raja. Untung seueur para ulama atau para kulit cinta atau para ulama. Bahkan surah Abdullah As-Samarqandi radhiyallahu anhu man jalasa inda alimin walam yakdiru ala hifdzi syai'in min ilmi nala sama karamati. Sahaja man cari disagigireun para alim ulama walam yakdiru ala hifdzi syai'in min ilmi anu mana sanajan urang terus-terusan dieu jeung ulama tapi teu bisa ngarti kana ilmu anu dicaritakeun ku eta ulama. Da otak urang mah loba error. Di bawah ngaji teh ayeuna ngadengikeun mah heueuh inget. Ngan nepi ka iman ditanya teu poho. Katanya ge kurang. Keluar di apa teu poho, jangan kene pesan. Walam yakdiru ala hifdzi min ilmi anu teu imkan teu kawasa kana maham, kana nalar, kana ngarti, kana ilmu nu diterangkeun. Nala sabab hormatin sok sanajan kitu niscaya eta jalma bakal ngaruat kana 7 kamuliaan. Nu kahiji fadlul muta'allimin, eta jalma bakal dibere kaunggulan tina ladang diajar ngaji. Nu kaduana wahab sahu anidunu bakal dirasa disengkel tina perbuatan dosa. Wal rahmat kadina bakal dilusuran rahmat alaihi eta jalma halal uruji di saat keluar min baitihi halak uruji min baitihi di saat keluar ti imahna eta si jalma ngaji ya. Kata dosa urang jeung rahmat Allah begitu keluar ti bumi nepi ka dieu teh dilungsuran rahmat Allah. Alhamdulillah kauntungan kami ngaji ya. Wa idza nazalat rahmah ala ahli khalqa di mana-mana lungsur rahmat ke ahli-ahli riungan hasola lahu nasibun maka hasil dikeun ka eta jalma kabagjaan wa itabu lahu taatun jeung bakal dicatat eta jalma kabul kana golongan jalma taat ka Allah madama mustami'an salagi langgeng eta jalma aya dina majelis ta'lim teh terus ngadengikeun henteu ngobrol ya nu ngawuruk ngobrol nyarios kadang kala mustami oge ngobrol akhirnya teman termasuk salagi madama mustami'an salagi eta jalma ngupikeun sanajan teu ngarti wa idza qalbuhu di adamil fahmi di mana-mana teh ngarasa rungsing sirahna atarapi hatena li adamil fahmi ku alatara teu ngarti wae sorgomuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala maka jadi eta kabingungan teh cukang lantaran kana hadirna kana hadrotna Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Padahal kalau di hati nya cara mingguan betul tapi tinggal-tinggal urang mah ngaji ya pokokna mah.
Sebab 7 kemuliaan ti Allah dipaparikeun asal bae ngaji, keun bae teu ngati ge. Nu penting urang dilungsuran rahmat ku Allah. Kauntunganna lamun urang geus diberi rahmat ku Allah, moal loba tingkah susah, moal loba tingkah bingung, moal loba tingkah sedih. Insyaallah naon perkara anu aya jika butuh urang bakal ditulungan ku Allah. Sebab urang ngaramekeun pangajian teh sawajen nulungan kana agamana Allah. Intan suruh yang suruhum dalam Quran. Tahun anjir nulungan karena agama Allah, niscaya paman butuh anjir ditulungan ku Allah. Mudah-mudahan non pahala ketika butuh kurang, non pahala ketika hoyok kurang, saenggalna nising ayeuna pitulung Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa anu ayeuna diri urang wasilah urang bae hadir kana pengajian ieu awuran media majlis gereja masjid. Mudah-mudahan dosa urang dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina baik wasallam amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin syakirin alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wa li sultani rabbana fa'ala bima 'allamtana wa ja'alna qawmna kami fakina wa fakirana wa qurbatina amin antar jumlah wa syifa dan sesuatu kali bagaimana siwa benar tidak itu dirasakan benar Rasulullah SAW malah sudah mencoba jadi masih bermasalah masalah dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim